Ayo Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. di bawah Di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Punten, wah aya linggih cek si Ahdi dina hiji mangsa diringkeun ku bala baturna bari lungalongo ka jero imah Haji Dul Hamid nu pantona nyampak muka. Rampes saha bawa ka dieu cek Haji ti jero. Kuring wa jeung barudak ieu cenah bari sup barudak teh arasup. Ning seuran mohon wa nuju naon wa cek si Uha. Biasa we riung-riung tatombeun bari ngopi ning lawas teu kajeung-jeung Ahdi gering maksudnya abah abdi teh wa nyoba ti mendi di Lampung bedul ning jauh aya naon tuh babantu mupu kopi kapun lanceuk upami usum mupu teh kakirangan leungeun wah di ditut mah dasarnya seetik atuh 5 hektar wa geus reresnya ayeuna teh nuju usum moe manawi iraha ti ditu kamari. Kamari mohon ayeuna geus di dieu deui mohon ti ditu enjing-enjing dongkap ka dieu wangi. Masya Allah ti Lampung muntas laut datang sapoe sakitu jauh melameluna pan aya babasan auk Lampung gogorowokan tarik aweng ku jauh nu digerohanana sok disebut teh auk Lampung cenah mun baheula moal teu sabulan di jalana oge nya bener ngariut jagat teh. Ngariut kumaha wa si Uha tumanya. Ngaletikan pan Lampung oge ayeuna mah jadi deukeut ka Cida. Ari ku kitu teh mah pantes nu ka Makkah oge mang bulan-bulan baheula mah ngangkleungna di laut teh kakarak nepi ka Jeddah pan ayeuna mah 12 jam geus nepi. Tudak kana kapal udara eta mah wa. Kana naon wae deuleu pokona mah lalakon jadi pondok geus diisyaratkeun ti baheula ku nu ngarang carita wayang disyaratkeun kena pisan teu mencok. Disyaratkeun kumaha? Geuning cenah anak Bima teh aya 3 Jaka Tawang purah lumampah di cai buktina ayeuna mah kapal nu sok diparake nyaba ka Mekah bareto nya kapal cai anu 2 Antareja purah di jero taneuh pan bejana di negara dengan mages lumrah kereta api di jero taneuh teh da urang unamanan kakarak lebah terowongan siga Antareja teh katilu Gatot Kaca purah ngawang-ngawang kapal udara buktina kutan kitu eta teh sugan abdi laras we Gatot Kaca bisa ngapung. Ti mandi aya jelema kakalayangan cara heulang kaharti we dina tutumpakan mah dina kapal udara palintar sepuh baheula mah nyawa tiasa ngisyaratkeun nu baris kajadian jaganing geto cek si Utun milu mairan. Tudak kolot baheula manajan teu sarakola oge loba mikir dibarengan ku tapa jeung tirakat dibelaan ku cileuh kental pejit lain cara nyaneh oge nyaneh nyaneh kudu nepi ka kamerkaannya tuh ge pan. Tuh si Utun wah kamari gugulingan jengkoleun beak sarikeun satungkulan
Nya teh Utun. Tanya Wah Haji. Ngadenge kitu kelemes weh si Utun teh ngelemes eraeun. Nu baheula mah tara aya nu wara-weureu hakaneun teh. Dahar buceng ge semet karo uyah, nginumna cai herang geus we. Tara make itu ieu naon ku hanteu. Naon wa? Buceng teh. Congo congcot buceng teh. Atuh mung sahuapeun pisan panginten. Panoo. Nu matak cara angoge hatena. Disebut weruh sadurung winara teh lain omong bebenjon. Naon ulah eta teh hartosna? Nyaho samemeh kajadian. Pancina geuning. Jagat mah jaganya dibelit besi disimpai wajah. Kumawa? Nya jagat. Jaga mah jagat teh dunya. Dibelit besi disimpai wajah. Ngagorolongkeun endog ti sisi jagat belah kulon ka sisi belah wetan moal peupeus. Pan ngadenge kitu teh haralohok. Ambehna naon jagat disimpai ku wajah. Ngadenge teh sarangka bedog disimpai tanduk. Ari ieu jagat teu lumrah endog teu peupeus digorolongkeun lalakon sakitu jauhna. Pan bukti pisan ayeuna mah. Kumaha buktina teh Wa? Geus ngalaman tumpak kereta api. Parantos. Tah. Belit besi simpai wajah teh rel teh. Jalan kereta api. Mawa endog ti Batawi, Jakarta ayeuna mah. Ka Surabaya pan teu peupeus teh sing lain. Dibawa ngagorolong ku kareta. Bener henteu? Laras Wa. Asa kareuna pisannya. Naon deui Wa saur sesepuh baheula resep ku kareunana abdi mah. Pajar kamari ieu anak ki Alpan gering payah. Kunaon cenah? Cek dukun teh. Kasiku cenah ku nu ngagegeh di Cigencoy. Ari kitu los-los ka Cigencoy. Arek naon? Ngalasuluh Wa. Taya bermakrama cenah kanu kagungan aweuhan. Adu ka teuing nguping cek dukun we. Saha cenah nu kagungan awuhan di Cigencoy teh? Cek Wah Haji. Ngadenge kitu barudak nu ngariung ting raringeuh ditanya kitu mah. Silih teuteup we pada baturna. Lain jurig nu sok gagah geugeuh mah. Cek Wah Haji deui sanggeus nyenget ududna. Mohon panginten Wa.
Da jurig atawa setan mah lain di Cigencoy wae. Di mana-mana ge aya. Malah dina hate urang oge aya ngabanding. Ngaharewosan sangkan urang ngaleo kana pidorakaeun. Dah, nu ngagegeh Cigencoy di Hulu Dayeuh di Cibodas teh sasat dijenengkeun ku kolot nu baheula. Majar di Cigencoy dicalikan ku Sang Hyang Linggawelang. Hulu Dayeuh ku Sang Hyang Ringkang Halang. Di Cibodas mah jurig bikang cenah nu ngagegeheuna teh endang waringsang. Eta teh kabeh oge akal nu baheula sangkan ulah aya nu wani-wani ngaguna sika serab kudu ngagegehna. Padahal maksudna mah tayalian sangkan leuweung weuteuh ulah pada ngagadabah, ulah pada ngaruksak. Pandidinya teh disirah cai nu baris ngocor ka lembur, nu jadi pokok kahirupan manusia. Nah di mana atuh sawah caina ari lain teh sirah cai mah. Leuweung na diruksak mah sirah caina ge moal teu saat. Kaharti maksud kolot baheula ngajenengkeun jurig di hulu cai. Kahartos atuh ari kitu mah wa. Jadi teu aya atunya. Wa nu jenengan Sang Hyang Linggawelang, Sang Hyang itu Sang Hyang ieu. Cuk wage jejenengan kolot baheula wungkul. Ari jurig atawa setan onamanan loba di mana-mana oge. Hare-hare we nya wa jurig-jurig urang-urang. Itu tong ngaganggu urang teu rek openan. Panhoo. Ari zaman ayeuna area teuing nu pinter bari salancar. Pokna ge jurig teu mendi tahayul wungkul cenah. Da teu ngarti jero-jerona amanat sepuh baheula dina rempak wae. Kumaha balukarna? Kumaha balukarna? Cai saat sawah-sawah gararing sekalian nginum ge hararese. Kitu tah nu dukun disebut kasiku teh. Padahal sanyana mah lain kasiku ku jurig, tapi kabadi meureun pingaranana teh cilaka ku pola sorangan. Lir katojos badi sosorenan pribadi. Tah, anak kial panige sanyana mah lain kausap jurig ieu. Nu kadenge ku uwa mah tas ngalasuluh cenah. Kesa ngucur keneh brus mandi di balong lebakeun Cigencoy. Pancaina kacida tiis na di dinya mah. Atuh teu beda ti di ceos. Teu beda ti di ceos awak nu keur meujeuhna panas teh. Kapanan kawas semprong panas, sok we cek celekan caitis moal teretak geura beulah. Paingan atunya. Abdi ge kapungkur mandi di dinya, ngoyok raos ngawitanna mah dahar eudang. Teu emut nuju salesma dongkap karorompok teras ngagebreg muriang. 3 dinten wa teu lugay-lugay. Angot atuh kitu mah. Salesma kamanden ngaranna nu kitu mah. Tah, nu ceuk kolot pamali teh maksudna mah kitu. Tong sacerewelna teuing neureuina kudu dikoreh ka jero-jerona sangkan kakoreh eusina. Eusina teh panginten leuweung ulah diguna sika sangkan cai ulah saatnya wa. Angot ayeuna mah wa diparentah ku nagara tilas leuweung cenah kedah dileuweungkeun deui rupina kadinya maksana teh sanes. Tudaho adiku kitu teh mah. Halodo beki paranjang. Rajeun aya hujan sapoe 2 poe gercah jadi mamala. Eta teh tayalian kulantaran gunung-gunung garundul. Leuweung-leuweung dibaruk baku jalema nu ngaroakeun. Cilaka sareng lara balang kesakna mali ka urang-urang keneh nyawa. Cek si Utun bade jemprak sila. Panglipur
aya deui pantangan ditinggal sepuh baheula teh. Tapi beda loyogna ieu mah. Tata, kumaha wa? Sok resep ngadongeng wa teh. Eta geuning, lauk situ Cimon teh teu beunang diala kurang dinya. Da pamali cenah mantah kabadi. Bagian urang kawasan lauk situ eta mah. Atuh puguh we weuteuh lauk teh. Najan ting gedebeg oge taya nu wani ganggu. Desieun ku dongeng. Pajare anu cilaka alatan kumawani ngusep atawa lintar di dinya. Aya nu paeh ngadadak di dinya keneh, aya nu dibentar gelap, nu ti kusru kana hawu keur ngasakan lauk beunang ngala ti dinya. Kabeh oge dongeng padongeng dongeng, beja pabeja beja, taya nu nyaksian inya. Kilang kitu pada gimir jeung lawang rek ngarampak teh. Rek ngarempak teh pada sieun. Dupi kawasan teh di mana wa? Kawasan ning lauk sasitu mani diugah age ka urang ditu. Nyaho teuing atuh. Ngadenge teh beh ditueun Banjarsari. Nagara cenah baheula mah eta teh nagara goib. Kadaleman cara galuh, nagara tengah jeung dayeuh luhur gitulah. Ning tebih-tebih atuh ka kawasan atuh. Sanes diagehkeun ka urang galuh nu kagungan cepanganana. Nya eta nyaho atuh. Ngan kaharti ku wa mah kieu. Tadi ge ceuk wa kawason teh kawasen. Istilahna kawason baheula mah. Ayeuna mah kawasen atawa kawasan meureun. Hartina mah tah kawasen teh baheula mah nagara. Jadi urang kawasen teh maksudna urang nagara anu disebut menak teh. Menak kawasen teh sindir. Maksudna mah meureun menak kawasa atawa nu kumawasa. Jadi kanggo menak atunya wa lauk situ Cimon teh. Tegugon urang kawasen dapun menak wae panginten sanes. Sangkan ulah mentaan ka soma. Disadiakeun weh lauk sasitu. Jadi soma teh teu pusing ngaladena nutuk sel menta. Ceuk pangira wawe kitu so teh. Nyaho nya henteu mah. Awahing kunyah karahayat panginten sepuh baheula atanapi sesepuh kapungkur teh nyawa. Ngadamel we situ diwungkulkeun kanggo sayagian menak. Weuteuh we lauk rahayat teh nyawa. Wijaksana puguh oge sepuh-sepuh baheula teh ngan amanat sok disumputkeun. Maksudna ngarah manjang turun tumurun. Hanja katara pati dipalikiran jati ning wijina nepi ka sok rea nu salah ngahartikeunana. Sapertos tadi jurig purah gagah geugeuh teh nyawa. Aya deui malah saur sepuh nu make kawasan-kawasan kitu teh. Tah nu sarupa kitu teh disebutna uga. Kumaha cenah wa? Jaga cenah geus deukeut kana kiamah baris aya rampog kawasen. Datangna ti panulisan, galakna kabina-bina ngagalaksak sakuliah jagat. Tinu gede nyomot, tinu leutik nyiwit, huap kolot disorok, huap budak biasaan sabeakna. Atuh teh nu disisakeun wa. Upami kitu mah. Abdi mariwas ku eta we wa pajar galakna kabina-bina. Mana ting-ting jali gerahananya. Rampok zaman kiwari genu semet 4-5 pan sok tarega nelasan jelema. Anggot ieu atuh. Hadina we lami keneh nyawa. Ari kitu Pan engke cenah. Tos caket kana kiamah. Nah iraha kitu kiamah. Kawasnya we tanggal bulan make nyebut tila kene. Lebaran onamanan lebaran beunang dihitung. Sakitu poe deui, sakitu poe deui. Ari kiamah sabaraha poe deui? Minggu deui, bulan deui. Aduh katua, lami we panginten lami. Emut kana kiamah teh waktos Gunung Galunggung Bitu. Geuning kantos tengah dinten poek mongkleng sapertos tengah wengi. Mani asa harita bade kiamah teh.
Ketir tewa ketir. Waktu sebade ka Cihaur wengi-wengi leresan Gunung Cupu ningali kalamping Gunung Galunggung ieu. Hi, pan lumrah nama cah teh cai da ieu mah cah seuneu ngaguli da gruhai, jabi haseup ngagulak-gulak, nanjeur ka langit. Ras emut kadongeng ajengan perkawis neraka langkung ti kitu pangintan di neraka mah nyawanya. Langkung ti kitu di neraka mah. Taya babandinganan atuh utun. Ya barudak, cek kiai ge mun ti neraka dipindahkeun kana seuneu dunia. Kerek nyegrek jelema teh awahing ku nikmat. Ku panas-panas seuneu neraka eta teh. Tadengekeun utun. Sing eling bisa digebruskeun kana neraka sia. Pek-pek we rek eling mah kadinya. Make ujuk aja ka batur. Cek si utun nyengor peda sok dipake panyedekan wae. Yo barudak, da aya ciri-ciri na kiamah teh. Naon wa cirina teh wa? Di antarana cenah cekolot mah mun awewe geus ilang kaerana. Eta pertanda tereh kiamah. Pan ayeuna ge geus rea awewe nu sangeunahna wae ngadagangkeun orat. Ping-ping didurui darai sepanjang jalan. Di Pangojayan cenah awewe lalaki campur semet marake cawet. Malah aya bejana nu tega dipotret sataranjang. Tega dipotret sataranjang pidangkeuneun dina kalender. Bangsa urang cenah eta teh. Baheula mah boro-boro tumbang tembong ping-ping. Angot make dipoto buligir. Tepung jeung lalaki ge di jalan di pasampangan. Tarawani tanggah-tanggah acan. Pan barudak parawan zaman ayeuna mah tara areraeun ieuh narambulangeun baso di sisi jalan atawa ngambeng dahareun bari lempang. Eta teh cirina awewe geus ilang kaeraanana. Kasup ciri kiamah keneh. Dupin utang tong kanu keur mandi kalebat kana ciri kiamah keneh wa. Cek si Ahdi bade ngadaret ka si Utun. Nu asa kapeupeuh ngadelek bari baeud. Jadi nurutkeun ciri-ciri eta mah geus tereh kiamah teh. Tereh meureun datang narampok kawasen teh. Ieu mata kareuwas. Sok sieun jol ayeuna wa. Kumaha teh panginten wa ka mana nyumputna. Moal beunang disumputan deuleu rampok kawasen mah. Dina liang cocopet ge moal waleh ka kodok. Kaheula wa. Nguping dongeng pun bapa. Pajar baheula cenah kantos aya rampok ngajorag ka Kuta Agung. Samakta pakarangna bari barengis ka bina-bina. 40 urang cenah seueurna teh. Nu ditelasanana oge aya likurna. Aya teu aya eta dina ugana teh. Wa Rampok leuleutik kan atuh eta mah dibandingkeun jeung nu teu kawasen mah. Ulo kumaha teh atuh? Ari rampok kawasen. Tah. Tapi eta teh pesakeun keneh. Pesakeun keneh. Tadi ge ceuk urang kawasen mah maksudna urang nagara alias pejabat. Maksudna teh. Oh, gitu maksudna wa. Jadi kawasen teh maksudna urang nagara alias pejabat. Jadi nu ngarampok teh para pejabat atawa hade oge meureun disebut rampok nu make kakawasaan. Piraku uwa para pejabat ngarampok wa. Pan eta sanes nu kedah nang tayungan rahaya teh. Dengekeun heula atuh, tong wakamagat kalimah. Rampok menak atawa pejabat bijilna ti panulisan. Lain ti lembur panulisan, tapi maksudna teh ngarampokna make tulisan.
lain cara nungges enggeus ngerampok make bedog pedang tumbak bedil lawan ku hanteu ieu mah pakarangna teh patlot teu ngartos abdi mah wa. Ngaruga-rigal tulisan ngaruga-rigal angka dina buku 10 juta ditulis 100 juta nu 80 juta nyaolos kamandi karena saku nu ngaruga-rigal meureun lain ngarampok ari kitu. Ih ari uwa sanes ngarampok atuh nu kitu mah wa. Kumaha atuh? Eta mah korupsi disebutna teh. Oh eta deuleu ngabadog-badog kene ngarampok-rampok kene nu ngarampokna nu boga wewenang nu boga kakawasaan nu matak disebut rampok kawasen geus nereka bejana di mana-mana sajagat negara urang bejana aya lembur dipanggieunkeun sakola kakarak setahun geus ambruk deui dawaragadna diruga-rigal saware atuh barudak sakola teh kapaksa dialajar bari ngadapang lain huap budak tah nu diasaan sabeakna teh Kahartos ayeuna mah wa. Paingan disebut rampok kawasen biji leutik panulisannya sing goreng ayeuna ngagalaksakna teh ka budak-budak sakola milu kacolongan panoo ceuk Wah Haji Dul Hamid bari mesemeusan. Kembang gadung nu kahatur nyangakeun ieu pangbakti Palurah Serang Mekar aya palurah neda kasarikat tapi pangbakti di sewa siwi. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and komen. Laras pisan. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan. dibisobat. Masya Allah.